Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 di mana wae ayana tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha? Hidup sadayana daramang? Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna urang lajengkeun kana materi enggal ya, nyaeta perkawis karangan bahasan. Parantos siap? Yuk urang kawitan. Bismillahirrohmanirrohim. Karangan bahasan. Sawangan kana bahasan anu ngandung pakeman basa atawa idiom. Kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi kekayaan idiom bahasa Sunda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan struktur teks, fungsi sosial, dan aspek kebahasaan. 4.4 menyajikan kekayaan idiom bahasa Sunda serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan berbagai media. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami idiom bahasa Sunda, babasan, paribasa, panyaram, kila-kila, serta dapat mengkomunikasikannya dalam bentuk percakapan dan tulisan. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Katinggal dina judulna, ia mangrupikeun naon nya? Mangrupikeun pakeman basa, nyaeta paribasa. Yuk urang pedarnya, perkawis paribasa cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Kumahanya? Iya, urang kawitan. Mindeng ngadenge paribasa cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Maksud nama sakumaha hesena oge pangajaran atawa pagawean ari dileukeunnan mah teu burung bisa. Paribasa anu bisa jadi pangjurung laku hade pikeun barudak sakola. Hartina lamun urang daek nya diajar sarta leukeun henteu gampang putus pangharepan, tinangtu bakal bisa tur baris hasil pamaksudan. Ayana eta paribasa teh ceuk dongeng mah lantaran gara-gara santri bodoh. Dongengna kieu. Hayang terang? Yuk, urang Bandungan sasarengan. Sataacana dina gambar tah ieu katinggal aya gambar cai nyak celakan. Cai nyak celakan. Ya, katinggal ku hidup sadayana. Diibaratkeun eta cikaracak anu nyak celakan. Nyak celakan anu dihandapna aya batu. Kumaha dongengna teh nya? Yuk urang kawitan. Aya hiji santri anu pohara beletna. Nepi ka mindeng jadi pamoyokan santri-santri liana. Mang tahun-tahun masantren can ngalaman hatam Al-Quran sekali-kali acan. Boro-boro hatam Al-Quran, jampe salat oge ukur bae bisa maca Fatihah jeung surat anu parondok. Puguh deui nalar kitab atawa nyarita ku basa Arab mah tinggalin pisan. Tapi ari ngaliwet mah pang pinterna. Kabejakeun kaanggo pisan ku ajengan sagala rupa. Pinter masak ya. Lajengkeun. Loba babaturanana nu geus baroga pasantren sorangan. Atuh santri-santri anyar juljol ngaganti nu geus taramat. Ari manehna teu menyat-menyat. Tungtungna ngarasa era sorangan.
era ku sasama santri, era ku ajengan. Hawatosnya urang lajengkeun caritana. Tina geus teu kuat nahan ka era, hiji poe manehna nepungan ajengan di bumina. Maksudna rek terus terang, niat bali ka lemburna. Ajengan henteu buru-buru ngidinan, malah teras ngaburukan, sangkan ulah babari pegat pangharepan. Unggal jelema kamampuhna teu sarua cenah. Aya nu gancang bisa nangkep pangajaran, teu kurang-kurang anu butuh waktu rada lila kakara manehna ngarti. Tapi manehna keukeuh menta idin hayang mulang. Basana tibatan micenan waktu di pasantren mending sagawe-gawe di lembur. Diajar neangan pangupa jiwa. Kusabab niatna geus pageuh, akhirna ajengan teu tiasa nanaon. Isukna rebun-rebun pisan manehna ninggalkeun pasantren. Di pasantren kalemburna teh lilana kira-kira sapoe. Sajabati eta kudu ngaliwatan leuweung, murilingan pasir, sarta turun ngaraos walungan. Tengah poe kakara meunang satengahna. Harita satengah poe deui kakara nepi ka lemburna. Kitu cenanya berarti lemburna teh tebih. Lajengkeun ya. Lantaran ngarasa capek, ki santri eureun heula niat reureuh. Gek diuk handapeun tangkal kai. Kaayaan di sakuriling kacida ti iseunana. Nukat denge teh ukur sora angin nebak tatangkalan, paselang jeung celuk celakna cikaracak. Tapi kusabab capek goher bae manehna sare tibra pisan. Hudang-hudang beteungna ngarasa lapar. Ret kaluhur panon poe mimiti dengdek ngulon. Kop kana bekel bawana. Rengse dahar tuluy bebersih, nginum sakalian wudu tina solokan leutik. Teu jauh di tempat manehna reureuh, terus manehna beres dahar tuluy wudu niat lek salat lohor. Salatna di mana? Dina luhureun batu lempar. Lajengkeun ya. Tah waktu manehna salat, sora cai nyak celak kadengena beuki jelas. Celak, celak, cenah. Siga meunang ngatur, meh bae salatna batal. Tuta salat, panasaran hayang nyaho asal sora. Sabada diteangan, breh katenjo. Cai tina sela-sela batu, ngarayap mapai aakaran. Memeh ragrag ninggang batu anu lempar. Ieu geuning asal datangna sora teh gerentesna. Ngan edas manis siga meunang ngatur. Sora ragrag ngalagu sarta angger wirahamana. Persis sora tik-tekna jarum jam. Jarum jam kan lamun disari sok tik tak tik tak. Tah ieu mah ku sora cai. Celak, celak, celak. Kitu pangintennya. Kalakuan cai ku manehna terus diperhatikeun. Timimiti barijil tina sela-sela batu, tuluy mapai aakaran, nepi ka tingkaret celak ragrag kana batu teh. Kabayang ku hidup?
Situasina lajengkeun ya caritana. Ana diteges-teges geuning batu anu kacak-celakan cai teh nepi ka legokna. Heg kumanehna di pikiran, batu sakitu teasna bisa legok ukur karagragan Cikaracak. Pasti lain waktu sakedeung-sakedeung, bisa jadi mang puluh-puluh tahun. Cobi kuidep tinggal eta dina gambar di sapalihna. Eta gambar batu anu teras-terasan kacak-celakan Cikaracak anu tadi teh lami-lami janten legok. Kauninga ya, lajengkeun caritana. Heueuh, ari leukeun jeung sabar mah cai anu ukur sakecelak-sakecelak bisa ngalegokan batu nu sakitu teasna. Nah, ari urang tungtungna inget kana kalakuan sorangan. Pedah diajar ngaji teu bisa-bisa, gancang ngarasa eleh. Nepi ka milih hayang balik ka lembur, tibatan diajar soson-soson. Eta ki santri mikiran maneh, ngahuleng bari ningali batu anu janten legok tadi. Lajengkeun harita keneh manehna ngagidig seja balik deui ka pasantren. Jero hatena janji rek leuwih rajin diajar. Semangat dina hatena rek robah sikap. Lajengkeun cenah eta boga uteu ka Cidabeletna rek nurutan laku cai weh. Teu bisa 1 tahun 2 tahun, 2 tahun teu bisa keneh matak naon 3 tahun. Kitu cek pikirna. Sugan ari leukeun jeung sabar mah laun-laun kataekan. Kitu garentes hate ki santri. Kajurung ku sumanget rek diajar leuwih getol. Leumpangna satengah lumpat. Atuh memeh magrib teh geus datang deui ka pasantren. Rasa era dumeh geus amitan balik deui. Ah, buru-buru we disingkirkeun, da hayang diajar teh. Memeh ajengan naros papanjangan, leuwih ti heula manehna ngadadarkeun lalakonna. Nyaeta manggihan Cikaracak, ragrag nyak celakan ninggang batu, nepi ka batuna jadi legok. Janten ngobrol, nyarioskeun lalampahana ka guruna, ya ka ajengan. Kitu. Piraku abdi manusa kudu elah ku cai, cenah ka ajengan. Ajengan bati imut weh. Ya, ngadangukeun carita santrina. Gitu. Kusabab diajarna leuwih nya-nya. Sakitu taun ti harita masantrena teu burung tamat. Kabejakeun eta santri beleteh nepi ka boga pasantren gede sarta sohor jadi ajengan luhung elmuna. Tah kitu caritana nya. Geningan ari kuleukeun mah jeung rajin diajar, tinangtu bakal kahontal, bakal tinekanan cita-citana. Kumaha ari hidup? Parantos sumanget diajar? Ya, semangat ulah ngaraos minder. Yuk pasti bisa. Kabehanana oge pasti bisa lamun leukeun diajar. Lajengkeun. Tah, dongeng di luhur teh mere pangajaran ka urang. Yen jelema mah sanyana eueuh nu bodo. Aya oge anu getol diajar jeung ngedul diajar. Hidup nu mananya? Getol atau napi ngedul? Ya, mangga introspeksi nyarira. Anu parantos getol sing langkung getol, anu masih kene ngedul sok robih ti ayeuna janten siswa anu getol diajar. Ya, tugasna pancen-pancena salami PJJ ieu rengsekeun ulah ngedul. Pan tadi teh ya
hoyong kahontal cita-cita. Lajengkeun ilmu anu katampa ku urang diibaratkeun kana cikaracak. Sagede-gedena oge atuh cikaracak, ukur cai celak 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 nonyak celakan. Yah, moal ngagolontor kawas cai pancuran, ninggang kana batu anu sakitu teasna. Pancek saliwat mah pamohalan aya pangaruhna nya. Tapi gening ari kulila jeung angger mah batu anu sakitu teasna oge bisa legok ku cikaracak anu nyak celakan. Cikaracak mangrupa gambaran atawa perlambang ilmu anu katarima ku urang. Yanten sakedik-sakedik unggal dinten hidup diajar napi pangajaran ti ibu bapa guru sakedik-sakedik pan sapertos cikaracak nyak celakan. Tu bisa kagolontor sakaligus tapi nyarak celakan saeutik-saeutik. Anu baris aya tapakna kanu leukeun jeung getol nyuprih elmuna. Insya Allah ya, bami hidup rajin diajar, rajin maca buku, sumanget diajarna, insya Allah bakal bisa, bakal kahontal naon anu jadi harapan jeung cita-cita. Sapertos batu tadi sok sanos sakitu teasna tapi ku unggal dinten ka kecelakaan cikaracak janten legok. Kitu ibaratnya. Ngartos sadayana? Ya, mudah-mudahan seueur pangajaran sareng hikmah. Ibu miharep aya inspirasi sareng motivasi kanggo hidup. Dina masa pandemi ieu diajar sapertos cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Sakedik-sakedik diajar asal sumanget diajarna tinantos hidup bakal tiasa. Tah, ayeuna parantos duginya kana latihan pancen bahasan. Parantos siap kanggo latihan pancen? Ya, cobi urang baca naon wae pancenanya. Nomor 1, pikeun maham eusi bacaan di luhur, pek jawab pananya ieu dihandap. 1, naon pangajaran hirup anu bisa dicokot ku hidup tina dongeng cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. 2, karangan bahasan di luhur aya patalina jeung pakaman basa. Sebutkeun naon buktina nya. Tadi ku ibu tos disabit-sabit ya. Nomor 3, naon amanat eta bahasan teh. Nomor 4, naon anu jadi inspirasi jeung motivasi ki santri kasebut waktu manehna keur salat lohor. Nomor 5, kumaha sawangan atawa pendapat hidup kana eusi carita dongeng di luhur. Upami satuju, jelaskeun alasanna. Upami teu satuju, jelaskeun oge alasanna. Ngartos? Eta pancen bagian 1 Romawi. Anu kadua Romawi. Tah, anu 2 Romawi jieun ringkesan tina bahasan di luhur. Paling saeutik 3 paragraf. Nyaeta janten aya paragraf pubuka, paragraf eusi, sareng paragraf panutup. Minimal 3 paragraf ringkesan caritana. Yah, aya paragraf pubuka, aya paragraf eusi, sareng paragraf panutup. Biasana paragraf panutup mah mangrupa kacindekan ya tina eusi padaranana. Yah, kitu panginten. Alhamdulillah parantos dugi kana waktosna kanggo urang. Papisah ya baturai dinten dina pertemuan ayeuna insyaallah. Engke dina pertemuan salajengna urang tiasa tepang deui. Insyaallah dina pertemuan salajengna mah hidup kedah tiasa ngadamel nyarira karangan bahasan. Dina jejer anu pasti ku ibu bakal dipancenkeun ka hidup. Aya sababaraha pilihan jejer. Ya, parantos siap panginten nya.
Insya Allah mudah-mudahan minggu payun urang aya yuswa sareng dipaparin kesehatan ku Allah tiasa tepang deui. Ulah hilap rengsekeun pancena tos direngsekeun tiasa diketik atanapi tiasa diserat ku panangan teras upload walaranana kana Google Classroom. Wilujeng midamel pancen. Ya, pesan ti Ibu tetap kedah emut protokol kesehatan, jaga jarak, nganggo masker, sareng wawasuh panangan. Rupina sakitu wae pedaran ti Ibu dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.